Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-qalilu ut ari hukumna cai anu saeutik tegasna cai anu kurang tina ukuran 20. Eta yatanajasu bisa jadi mutanajis. Eta yatanajasu jadi mutanajis. Eta cai anu saeutik. Kunaon biwuku in najasati jadi mutanajis teh nyaeta lamun atawa ku karagragan najis atawa kuragragna najis fihi dina eta cai saeutik. Di mana-mana cai anu saeutik tegasna cai anu kurang tina ukuran 20 teh jadi mutanajis lamun karagragan ku barang anu najis nu teu dihampura dina cai. Nah eta mah wa in lam yataghayyar kajeun eueuh perubahan. Kajeun eueuh perubahan. Rasana eueuh rasa najis nu murag kana cai eta. Diambeun teu kaambeun eueuh ambeuna najis nu murag kana cai eta. Teuleun ditingali rupana eueuh perubahan warna sabada karagragan eta najis tetep hukumna cai eta nu saeutik teh di mana karagragan najis anu najisna najis nu teu dihampura dina cai jadi mutanajis. Ana jadi mutanajis teu sah dipake susuci. Ya ternyata ayeuna mun termandu eta loba anu masih kana masyarakat awam anu ngadengikeun teh aya ngadengikeun genah gitu padahal ari fikih mah kudu ngadengikeun bari dipikir lain ngadengikeun genah. Kitu barabe cenah aya wudu kudu ku cai loba wae mah. Jadi ayeuna nyangkana teh ya eta cai saeutik teu sah dipake wudu kitu. Jadi pemahaman nate cai saeutik teu sah dipake wudu. Wudu teh kudu ku cai loba wae. Atuh kitu mah teu nambaraha. Lain kitu. Cai boro-boro ayeuna cai saeutik cai ayeuna kurang tina 20. Bet cai sabotol wae kitu. Asal ayeuna ieu mah lain nyaritakeun ayeuna mun teu hukumna cai saeutik nu teu bisa dipake susuci teh di mana-mana geus karagragan gitu najis gitu. Maka si cai eta jadi mutanajis. Itu karagragan mah boro-boro ayeuna mun teu masa ember. Bet sakua oge ayeuna mun teu bisa dipake wudu. Ieu mah dina nalika karagragan najis. Jadi masalahna antara ayeuna mun tama supaya aman ketika ieu nuna najis murag kana cai eta tetep si cai eta bisa dipake suci jadi usahakeun nyaeta cai anu ditampung teh ukuranana ukuran cai loba kitu garah aman. Murag ayeuna mun tama kadija najis asal teu robah warnana apakah ambeuna apakah rasana jadi teu pengaruh gitu teu pengaruh gitu. Tah ya teh nya eta
bahwa hukum cai anu saeutik mah ketika karagragan ku barang anu najis jadi muta najis tegasna teu bisa dipake susucian teh najan teu robah karena ngambil karena pengertian pemahaman dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tina mafhum sanes tina mantuk gitu. Aya mafhum teh aya mantuk kalimat teh bahasa teh aya mantuk mah coret aya mafhum nyaeta tina pemahaman eta kalimat. Jadi ayeuna mun tamat tina pemahamanana kandunganana kieu ayeuna mantukna mah ke mafhum ieu mantukna idza balago dawuhan junjunan di mana-mana nepi nyampe naon alma'u cai kullataini nyampe karena ukuran 2 ulah gitu. Tegasna di mana-mana ayat cai 2 ulah gitu. Lam yahmil mangkan teu mikul teu nanggung eta si cai anu nyampe kana ukuran 2 ulah teh teu mikul khobsan kana najis. Tegasna di mana-mana cai 2 ulah mah di mana-mana karagrakan teu jadi beban gitu. Di mana-mana cai 2 ulah karagragan tadi teu jadi beban gitu. Bamblas eta mah teu jadi pengaruh. Dina sapalih riwayat cenah lam yahmil najesan tak kitu kana artina mah. Nah, atuh kumaha lamun caina kurang tina 2 ulah tah mafhum teh kitu. Tadi anu dicaritakeun dina mantuk masalah cai anu 2 ulah kumaha lamun caina kurang tina 2 ulah. Nu kitu teh mafhum ngaranna cek satri mah. Nah, mafhumna lamun cai anu kurang tina ukuran 2 ulah mah iz mafhumuhu karena ari mafhumna pemahamanana eta hadis dawuhan junjunan anna masanya cai dunaha anu kurang tina ukuran 2 ulah teh yahmilu jadi bisa nanggung jadi nanggung al khomsa kana najis. Lamun cai 2 ulah karagragan teu pengaruh jadi lamun cai kurang tina 2 ulah karagragan najis pengaruh gitu. Sakitu. Gitu. Nah, sementara ari najis teh terbagi kana 2. Najis terbagi kana 2. Jadi ulah waka disimpulkeun ketika berbicara najis langsung jadi ayeuna muta najis ke heulaanan dan najis teh dibagi di 2. Hiji najis anu dihampura, kadua nyaeta najis anu teu dihampura. Najis anu dihampura oge hiji nu dihampura dina cai, kadua teu dihampura nyaeta dina salat. Aya najis dihampura dina salat, teu dihampura dina cai. Keheulaan hiji heula we najis heula. Najis nyaeta aya najis anu dihampura, aya najis nu teu dihampura. Ieu cai anu saeutik anu karagragan najis jadi hukum muta najis tegasna teu bisa dipake susuci di mana-mana anu muragna si najisna najis anu teu dihampura. Emang aya kitu? Aya maka nyaritakeun najis ayeuna teu dihampura ge berarti aya nu dihampura. Sebalikan deui. Jadi saya saeutik anu karagragan barang najis jadi hukum muta najis di mana-mana najis anu muragna najis nu teu dihampura.
Kumaha mun najisna najis anu dihampura nyantu eta mah teu jadi modal najis jalan-jalan oh gitu tah jadi dibaca wa kharaja jeung kecuali keluar bin najasati ku perkara anu najis naon an bin najasatil munjisati ku najis anu nganajiskeun naon an najsu najis al maqbu anhu anu dihampura najisna. Jadi lamun karagraganana ku najis anu dihampura mah dina cai mesin karagragan najis oke anger we bisa dipake wudu, anger we bisa dipake adus, anger we anu kieu mah nyaeta kudu ngahaja diskusi, ngahaja dialog, ngarti nyaan mah ngadengekeun hukum mah da asa geunaheun tapi ayeuna begitu deuk dibejakeun deuk dicaritakeun di kabatur pagujud gitu. Jadi kudu diajar diskusi, dialog, munadaroh. Mana najis anu dihampura dina cai. Jadi di mana-mana murag kana cai saeutik ya masalah. Jadi tetep we si cai teh bisa dipakai sesuci. Kamanjitain seperti najis bangke. Kan ayeuna mun teh bangke teh sakur-sakur bangke najis. Cuman lamun ieu bangke na bangke ladama anu henteu aya getihan laha kana bangkena sailun anu ngucur maka eta cai anu saeutik karagragan ku bangke anu eueuh getih ngocoran dina nalika dikeureut najis mah najis kan dihampura. Ana dihampura tetep bisa dipakai wudu, bisa dipakai adus. Cai saember nyata ieu teh nyantoan cai anu saeutik teh. Aya begitu ayeuna mun sama kitu teh teuloy we. Tah karagragan bangke laleur gitu. Laleur teh lamun dikeureut teh eueuh nyuruh getih. Karagragan cak-cak gitu tah. Tuluy karagragan cucumuk, karagragan rametung, loba we. Di lapangan mah. Mayyitatun la damma laha sailun teh loba. Pokona mah ari ieu teh ayeuna mun teh bangke ieu teh bangke nu aya getihan motor kitu cek urang keureup lah eueuh. Oh berarti eta teh bangke nu eueuh getihan anu motor dina nalika dikeureut. Murah bukan cai saeutik, wudu mah wudu we, pake wudu, pake adus. Eta mah aya najisan, maneh mah ayeuna mun teh pohon deui pan ieu teh najis nu dihampura teh. Gitu jawabna. Pan ieu teh najis nu dihampura teh nu kieu teh gitu. Oh, atuh urang teh pikiraneun teh najis dihampura, najis teh dihampura. Kudu bisa ngabedakeun deui gitu. Kudu bisa ngabedakeun deui. Jadi eta contoh najis anu dihampura dina cai. Dina cai kade. Engke ayeuna mun teh beda deui dina salat. Dina salat teu dina salat mah. Contoh ayeuna mun teh begitu. Urang ayeuna keur salat. Aya kuda kodok, aya bangke cucumuk. Ka bawah salat teu dihampura dina salat. Teu sah teu jadi. Biar teu kanya teh. Tapi otakna teu kanya. Tapi otaknya tadi mah pake we cai karagragan bangke laleur bangke cak-cak mah apa eta najis bangke apa najisna dihampura lain salat ya cucuk tadi salat teh kali bisi paguru jeung itu
Pas paguju gitu dihampurannya mana teh ieu naon ieu tadi mah dina cai gitu. Ieu mah salat. Oh nya gitu kan. Ieu mah tadi hampura kita dina salat mah. Balikan deui eta mah. Teu jadi gitu. Tah ari ayeuna mun tah anu umum mah anu umum terutama ayeuna mun tah santri baheula mah mesin di lembur ge di mana-mana usum tumila. Itu kan sebenarnya sholat kuda kolok we. Bangke tumila. Apa tumila tak ayeuna teu hiji ayeuna binatang anu eueuh geuti anu ngacor kakeureun. Tuluy ayeuna mun teh ai keur hirup teh naon hirup mah. Ieu bangke aya naon tumila hirup kabawa ayeuna sholat teu naon. Teu naon. Da suci ayeuna mun teh hayawan mah kabeh oge ai keur hirup mah. Ai keur hirup mah. Jika ayeuna mun teh mah ieu we jika ayeuna mun teh mah salat ieu nanti mau orai gitu. Da suci, lain halal suci kada pahil ieu dijieun halal gitu. Ayo ayeuna mun teh diopi orai lain ayeuna lain kada pahil ieu diceulina ieu teh. Suci lain halal gitu. Ai suci mah nya eta berkaitan nangke hubunganna jeung naon? Jeung ayeuna nu dibutuhkeun kudu suci, lain nyaritakeun halal. Halal mah keur opieun gitu eta mah. Ieu mah lain halal suci. Urang ayeuna mun teh mah tuluy, aya ayeuna mun teh mah keur salat, tuluy ayeuna mun teh aya ucing. Tuluy ayeuna mun kalahunan, asal ucing lah itu mah ayeuna najis gitu. Ucingna mah dat ucingna mah. Tah, asal ucing lain ucing paeh gitu. Oh ayeuna mun teh dina sekerna bersih, dina ayeuna sebutna bersih gitu. Oh ayeuna najisan sah-sah wae. Kecuali lawan aya buluna nu eta. Buluna nu murah, eta mah jadi naon? Jadi najis. Karena naon? Karena nyaeta sato anu teu halal dagingna ketika ayeuna murah buluna atau jeut badana maka hukumna najis gitu. Ai sato anu halal mah dagingna deui dina nalika ayeuna murag buluna teh suci. Mana hayam model ayeuna mun teh manu kitu anu ayeuna mun teh halal murag buluna suci buluna. Dahal ada manukna ge halal. Da ayeuna hayamna oge halal. Jadi lamun anu murag tina sato anu haram dagingna teu ayeuna mun teh murag urang ayeuna mun teh mah keur salat najis. Lamun anu murag tina sato anu halal dagingna jujna bagian badana anu leupas tina eta hukumna suci. Hukumna suci. Kembali di ayeuna ke bisi pabeuting gitu jauh teh ya. Ieu mah nyaritakeun cai saeutik aya anu murag kana cai saeutik teh najis anu teu dihampura dina cai. Taetan jadi buta najis teh eta. Nyaretan dina nalika karag-ragan najis anu teu dihampura dina cai kitu. Adapun karag-ragan najis anu dihampura dina cai mah teu jadi muta najis eta si cai teh. Jadi kumaha teu terjadi muta najis? Nya biasa we sah dipake wudu ado susuci jeung sajabana. Mana contona nu bieu? Nya eta cai saeutik dina ember karag-ragan bangke laleur, bangke cak-cak, bangke kudu bangke hayam. Tanyakeun hayam eta dipencit oh kene ngocor cair eta getihna lain eta mah. Lamun ayeuna mun sama acan paham keneh can jelaskan ke bae da aya keneh anta. Banyak hayo ayeuna mun teh kan bae kalau mah jadi ayeuna mun teh mah ieu ngaji teh aya anu terlalu ambisi karena ayeuna mun teu ngarti lah. Ai ambisina mah alus gitu, ambisina mah. Ngan lamun terlalu ambisi kan teh aing ayeuna mun teh mah teu ngarti wae geus ayeuna mun teh mah eureun ngaji teh lieur euy. Eta negatifna teh, ai positifna mah ayeuna alus ambisina mah kitu hayang ngartina mah.
ngan aya negatifna eta putus asana. Ya. Aya deui ayeuna mah teh nu kieu di ayeuna kan bae kana we teu ngarti kada keke kapangih deui eta mah gitu. Jadi mentang-mentang loba hancana tenanglah teu ngarti kada ditu maleusna ti Bang Anang ayeuna aya keneh keke kapangih deui. Kana tentu akan bae cuma liboga aya keneh. Tungtungna kabeh teu ngarti di ayeuna ngaji di ditu keur ngarti ngaji di ditu kabeh tungtungna teh. Eta anu terlalu ayeuna mun teu monoton mah ya sedang-sedang aja namun tema pikir aja namun tema usaha samampu ayeuna badlul wus'ati korban kena ayeuna kemampuan orang yang berpikir hiji tah dua najis anu dihampura dina cai tegasna teu pengaruh gitu lamun ayeuna rag-rag kana cai saeutik lain yang tak kecil loba deui cai saeutik di mana-mana murah kena cai saeutik teu pengaruh tetep we bisa dipakai wudu adus jeung sajabana teh nya eta wa najsin la yudriku tarafun mu'tadilun nya eta najis nu teu kaidrok nu teu kateropong ku paningali anu sedeng nu anu kateropong nyaeta ku paningali anu sedeng lah loba geuningan ayeuna mun tamah naon najis anu ukur satotol kitu tah masa ayeuna mun tah najis ukur ayeuna satotol atawa ukur saketlak kitu jadi teu ayeuna mun tah mah teu katingali di mana-mana ayeuna teu talak-talak teuing mah nya katingali teh di mana di kitu teh naon make naon teh geus kolok ayeuna mun teh mah maka ayeuna mun teh mah ditalak-talak tak kakara eta mah teh jadi ukuran ieu mah paningali sedeng lah paningali ayeuna biasa-biasa kieu lamun ayeuna ditingali kieu biasa-biasa teu katingali najis anu pantar kitu teh ya model ayeuna mun teh model putu kitu tah model ayeuna mun teh model nanta getih anu kana da kudu mah asup kana sato eta teh gitunya asup ayeuna kana sato bangke anu teh aya getih ngocorannya model ayeuna getih saketlak kitu atawa ayeuna ciki ukur saketlak sapopol jadi teu katingali nah maka di mana-mana rag-ragana di mana-mana rag-ragana cai nu saeutik eta geuning urang ayeuna mun teu masok mangmang lamun urang kiih dina deukeut cai gitu ku mangmang mah tiga patok tinggali ngebul geuningan ceretna menta we saking udah teu kadeuleu gitu nah menta we saking mah teu kadeuleu aya pake we gitu jadi eta teh najis teu pan geuningan lamun ayeuna keur ngower tuluy ayeuna mun teh mah asa nyebrot kana naon gitu sok aya mangmang teh bawa ieu teh ayeuna mun teh mah kana caina ember makanya nu pake wudu ieu teh bawa ieu teh cai teh ayeuna kebol-kebolna teh kana naon kebol-kebolna kitu mah kebol kitu mah ayeuna saeutik ieu gitu nah anu mana eta teh lamun ayeuna mun teh mah cik ayeuna mun teu kadeuleu ayeuna mun teh mah geuningan ngacret kana eta ge kebol-kebol teh maseuh tahu eta teh dihampura najis anu kitu dihampura najis anu teu kateropong ku paningali anu sedeng asal ulah ngajakeun teu ngaja we teh cenah ayeuna cai nu saeutik kitu ngawer teh kitu karena ya namun tidak saeutik matik tadi oge teu katempo mah kira-kira teu katempo ku mata sedang paningali sedang dihampura ulah ngahajakeun atau ayeuna mun teh mah kieu begitu ayeuna mun teh mah tadi bahwa bangke sato anu teu aya getih ngocoran di mana-mana murag kana cai saeutik si cai teh jadi mutan najis ngahanakeun ngan bangke laleur mana bangke laleurnya deuk naon koe rek dialungkeun ka dinya ya jadi najis eta mah
aing aja jadi alungkeun mah. Matak ayeuna mun tamat tingali sarahna haisulam yasul bipalihi. Jadi apakah ayeuna mun najis nu teu kateropong ku peunang lian pradeng teh apakah najis bangke anu teh aya getihan ngocor eta dihampura di mana-mana murad kana najis saeutik di mana-mana teu ngahaja we gitulah dialungkeun kadinya atau dikecelakeun kadinya kitu mah aya nu ngahaja-haja kecelakeun akeun mah da ieu mah saeutik ieu sakaceret aya nu kana eta teh kieu saeutik nya teu dihampura eta mah ngahaja-haja aya namun tadi atromkeun kadinya mah teu dihampura tak ieu dihampura walaupun nya eta terjadi na ieu teh walau min mughalladzin nya eta aya namun tamanajan nya eta bijilna tina najis mughaladzah lamun najisna teu katingali ku paningali anu sedeng najan anu ragragna tina najis mughaladzah tina bagong jeung ayeuna mun tama anjing teh dihampura bae dihampura bae aya teu katempo mah teu katempo di dieu ayeuna mun teu dicontohan kama ida apa sacara ayeuna mun tamah laleur teh hiber ad-dubabu laleur ala najin nyaeta kana najis robbin anu naon anu baseuh najis anu baseuh ya contohna mah ayeuna mun tamaleur panaleur tara panca kaki nya eutruk teh ah ieu ayeuna aing mah teu beuki kana ayeuna kana tai anjing mah ceuk leureut teh tara kitu tiap-tiap nu kotor eutreup we aya eutreup teh pan ayeuna mun talin kana waduk jelema wae aya leureut teh kitu geuning waduk anjing ge sarua ai begitu ayeuna mun tegas kitu teh tuluy ayeuna mun teh mah murah ge atawa eutreup kana naon kana cai walaupun manehanana ayeuna hiber deui aduh ieu teh laleur teh nyaho aing ge geus tina waduk anjing aya anjing teh pan ayeuna mun teh najis mughaladzah bieu ayeuna antel kana cai saemer maka inget pake wudu oh da teu katingali aya ayeuna mun teh mah dina cokorna ge kitu teu ngamai ayeuna mun teh mah waduk anjing ayeuna teu tah padahal lamun ayeuna mun teh mah ditelak-telak mah atau mau tidak mau di mana-mana ayeuna mun teh mah eta si laleur geus eutreup kana waduk ayeuna mun teh mah anu baseuh gitu waduk anjing teh pasti teu ayeuna mun teh mah eutreup kadinya kana cai saeutik pasti cuman teu katingali tah eta masalahna pasti najis cuman teu katingali tah eta salah satunya eta najis anu dihampura teh nu teu katingali teh kitu contona gambaranna saperti kitu padahal eta teh najis mughaladzah da euteupna kana tai anjing teh kitu atawa lamun ayeuna mun tadi nababi mah kitu tuluy ayeuna mun tadi pasar geus eutreup ayeuna mun teh galebeur ayeuna teu kana naon kana cai saeutik teh dihampura sabab teu kadeuleuh eta mah teu kadeuleuh summa waqa bimain qalilin aw main malah ayeuna mun teh arima in mah khusus cai arima iin mah nu cair benda cair jadi aya mah iya benda cair aya ma'in air gitu ma'in air cai ma'in nu cair kecap tah ma'in sayur lain ma'in ma'in gitu teuy aya namun teh sayur tah aya namun teh benda-benda yang cair eta oge nyaeta dihampura teh eta oge dihampura fa innahu la yunjisu mangka najis anu teu katingali ku paningali anu pakul paningali anu sedeng teh di mana-mana rag-rag kana cai saeutik eta henteu matak kanajiskeun laleur mawa ayeuna mun tama najis dina cekerna
tuluy ayeuna mun tama eutrep kana cai saeutik atawa kanu benda cair-cair dahareun teh teu matak nganajiskeun. Padahal pasti ari najis nama. Padahal pasti nya pasti di mana-mana geus eutrep teh nya atau kana teh nya pasti. Cuman da ditingali da teu katingali. Ma'annahu alaqa fi rijlihi bari eta laleur teh sanya eta laleur teh nyata alaqa teh napal fi rijlihi dina ayeuna mun teh macekerna laleur naon najasatun nyata napal najis aya najisan cuman la yudrikuha teu bisa nempok teu bisa neropong kana eta najis nu aya dina ceker laleur teh naon atorofu paningali panon. Wah ieu mah loba lega bab najis mah geus lamun urang apal najis kudu ke bisa misahkeun deui bisa ngabedakeun deui antara najis nu dihampura jeung najis anu teu dihampura kitu. Kede najis anu dihampura jeung najis nu teu dihampura oge dibagi deui. Aya najis anu dihampura dina cai teu dihampura dina salat. Aya najis anu dihampura dina salat teu dihampura dina cai mah. Rada nama hadirna. Nama hadirna aya teh mata kitu. Nah, ayeuna ngaji mah insyaallah lah jika ngalalarti kita kan oke anu kieu kumaha nya teuing poho deui itu teh nya ayeuna mah dina kitab naon kamu neangan kitab nu mah poho deui ayeuna asana mah tapi asana upami telepat itu ayeuna sing aces contoh ayeuna mun teh mah contohan deui nyaeta nyontohan cai najis anu teu dihampura teh anu mana ayeuna mun teh najis anu dihampura dina cai teh nyaeta wa ma ala manfadi hayawanin nyaeta najis anu aya dina lingliangan sasatoan tohirin anu suci kitu. Tapi eta hayawana dasar ayeuna mun teh jelema ge hayawan gitu. Ngan hayawan nanti kana. Eta anu goeri adamiyin salian ti jelema. Contoh seperti mana? Seperti ayeuna mun teh manuk. Ayo manuk sok tetewok tara modal. Aiki sok ayeuna mun teh masak disantara. Geuningan ayeuna mun teh mabaheula keur di sawah atawa keur aya balong. Si eta si bawana teh sakti 4 pot ayeuna kana cai teh kitu. Nah, kitu. Tuluy ayeuna mun teh mah aya cai saeutik ya kurang tina 20 teh. Gelembeur ayeuna mun teh mah manuk kadinya. Siriang tayina teh tan utara cacawok teh manuk teh kitu. Di pot kadinya pasti dari alam teh irha omayana irha cacawok eta manuk kitu. Nah, pasti eta teh naon? Aya najisan. Nah, eta salah satu nyaeta najis anu dihampura dina cai. Jadi ketika kaantelan si bool ayeuna mun teh manuk teh, nah, maka si cai nu saeutik eta tetep we suci. Sabab ayeuna najis nu tadi najis teu nganajiskeun tegasna ngan sakadar ngaranna wungkul kitu najis teh. Disebut teh najis dihampura. Disebut teh najis ayeuna hampura. Kumaha lamun ayeuna mun teh jelema tuluy ayeuna mun teh mah teu omeh teh omeh teh tuluy ayeuna mun teh diancel-ancel liang tayina kadinya kana teh nu saeutik teh teu kacid aya bisa omeh jelema. Jadi eta mah najis weh cai dina jolang cai dina ember aya diantarkeun boolna mah kadinya tos modal kitu tah. Aya teh geus modal teu dikitu geus modal kitu ayeuna mun teh mah aya najisan memeh omeh diancelkeun kadinya kana teh saeutik teu dihampura.
Ari ayeuna mun manfaat jelema mah liang teh jelema mah dasar omeh gitu. Kemudian loba ayeuna mun teh pemukana mah sakur-sakur ayeuna mun teh bool-bool binatang sasatoan naon kucing ge gitu tah. Teu ayeuna mun teh mah khusus ayeuna liang taina teh di antara-antara ayeuna mun teh kan eta teu kanyoan gitu alah. Kadang ieu teh keur wudu cai teh ayeuna mun teh DMR teh biaya ucing teu katingali ayeuna mun teh siriang taina antel kadinya dihampura. Pada yakin najis teh. Daya najis dina boolna. Yakin najis cuma najisna najis nu dihampura nu kitu. Saeutik-saeutik da digurudukeun ayeuna mun teu bisi eta. Jadi saya tiga mah jadi meureun ayeuna mun teh najis anu dihampura tadi dina cai teh menang sabriji hiji naon najis bangkek sasatoan teu aya getih motor nalika dikereut teu aya dua naon najis nu teu katingali ku paningali anu sedeng kitu. Contohna ayeuna mun teh saperti mana bieu teh saperti mana seperti laleur geus entreum nyaeta kana waduk ketu waduk teh najis geus kitu geleber we ayeuna mun teh mah entreum we kana cai teh caina saeutik wah wudu ku eta adus ku eta jeung sajabana apa najis najisna dihampura gitu najisna najis anu dihampura terus anu bieu teh naon liang tai gitu lah ayeuna mun teh liang naon eta sok eta atau ayeuna mun teh siritna gitu ayeuna mun teh anclong kadinya tetapi eta lain jelema gari adamiyyin lain liang waduk jelema gitu. Adapun liang waduk jelema anu ayeuna pinu ku waduk mah can omeh gitu teh anclong kadinya deuk ayeuna deuk aya rupa teu dihampura teh mah. Nah, babari urang ngajawabna. Nah, cenah ari ayeuna bool sasatoan dihampura teu bisa omeh gitu. Ngajawab no gitu. Nah, ulah teh kita mah teu kurang teu bisa omeh ayeuna mun teu teu bisa omeh aja lemah mah panaon asa omeh gitu. Loba keneh tangke nyaeta warawsi samakin lam yugayyir al-ma'a walam yadhu fihi abasan wallahu a'lam bissawab.